Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Wal maqalatu tsalitsata asyarah. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsalitsata asrota anu nomor ka-13na. Qala eta parantos nyarios Hasan al-Bisri aidon kalawan deui man aroda dunya waqtaroha alal akhirah aqabahullahu bisitti ukubatin ileh kana kaol anu neme. Manarisa sajalma aroda eta ngamaksud itu man adunya kana dunia waqtaro jeung geus milih itu si man ha kana itu dunia alal akhirati ninggalkeun kana akhirat aqaba maka pasti nyiksa hu ka itu si man saha Allahu Gusti Allah bisiti ukubatin ku genep pirang-pirang siksaan. Salatun nu ari tilu fi dunya eta tetep aya di dunia wa salasun sareng anu tilu deui fil akhirati eta tetep di akhirat. Amma salatu anapun ari anu tilu alati anu hiya ari itu alati fi dunya eta tetep di dunia fa amalun maka eta kahiji angan-angan laisa anu teu aya lahu eta tetep pikeun itu amal naon muntahan ujung. Ruwiya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam matsala eta ngaumpamakeun Kangjeng Nabi al insana ka manusia wal amala jeung angan-angan wal ajala jeung ajal. Famathala teras ngaumpamakeun Kangjeng Nabi al ajala kana ajal ila janibihi kana gigirna insan wal amala jeung kana angan-angan amamahu di hareupeunana itu insan. Fabaina huwa mangka dina nalikana ari itu insan yatlubu eta nyuprih itu insan al amala kana angan-angan amamahu di hareupeunana insan id dina nalikana itu huwa yatlubul amala amamah ata datang huka itu insan naon al ajalu ajal fakhtalaja mangka narima kacabut itu amal hu ti insan ai intaza tegasna narima kacabut itu amal hu ti insan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi kam min mustaqbilin ileh kana kaul anu neme. Kam saeur pisan min mustaqbilin ti jalma anu nyang hareup anu madep anu menghadapi yauman kana hiji poe layas takmilu eta teu nyampurnakeun itu insan hu kana itu yaum. Wa mungtadirin jeung jalma anu ngadago-dago anu nungguan anu nunggu godan kana poe isuk laya blugu anu teu tepi itu si mungtadir hu kana itu god. Lau nadartum lamun teh mah naringali aranjeun ilal ajali kana ajal wa masiruhu jeung tempat perjalanana itu ajal la abgodtum maka yakin pasti mika ngewa anjeun geheul aranjeun sadaya al amala kana angan-angan wa gururuhu jeung tipuanana itu amal. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Dailimi Imam Ad-Dailimi rahimahullah. Wahirsun sareng kadua kadedemes kasengsrem terobsesi ambisi golibun anu ngalindih anu ngelehkeun
laisa anu teu aya lahu eta tetep pikeun itu hirsun naon qanaatun rasa cukup. Fal hirsu mangka ari obsesi yuslibu eta nyabut itu hirsu fadhailan nafsi kana pirang-pirang kautamaan diri. Wa yumni'u jeung bakal nyegah itu hirsu minat tawafuri tina ngabdi tina ngadedikasikeun alal ibadati kana ibadah. Wa yub'itsu jeung bakal ngabangkitkeun itu hirsu, bakal ngadorong itu hirsu ala tawaruti kana jatuh fis subuhati dina pirang-pirang perkara subhat. Walaisa jeung teu aya lil harisi eta tetep pikeun jalma anu terobsesi naon goyatu maksudatin puncakna anu dipimaksud yakifu anu bakal cicing itu haris indaha disandingan itu goyatu maksudah wala nihayatun mahdudatun jeung moal aya ujung anu dibatasi yakna'u anu bakal ngarasa cukup itu haris biha kusabab itu nihayah mahdudah li'annahu karena sayaktosna kalakuan idza wasola eta di mana-mana geus sukses geus tepi si jalma atau si haris jalma nu terobsesi bil hirsi sarta na ngabogaan rasa kadedemes ilama kana perkara amala geus berangan-angan itu haris kana itu emak agro maka bakal ngahasut huka itu si haris naon zalika itu hirsi biziadatil hirsi ku tambah-tambahna obsesi wal amali jeung angan-angan wa ilam yasil jeung lamun teh mah teu sukses itu si haris teu dugi itu haris ro'a maka bakal nempo itu si haris idho atal gina kana ngahambur-hamburkeun kabeungharan lauman kalawan tercela wasoro jeung bakal jadi itu si haris bima kana perkara salapa geus kaliwat itu emak min rojaihi nyatana harapana itu si haris absato kana anu leuwih luas naonana amalan angan-anganna wa akhoda sareng katilu bakal nyandak Allah nyabut Allah minhu ti itu si man aroda dunya halawatal ibadati kana manisna ibadah litasyagulihi karena narima sibukna itu si man aroda dunya anha ninggalkeun kana ibadah. Wa amma thalathu jeung anapun ari anu tilu alati anu hiya ari itu alati fil akhirati eta tetep di akhirat fahaulun mangka eta rasa sieun yaumal kiamati dina poenan kiamah atawa pakewuh mangga aya fahiya tegasna mangka ari itu kiamah umurun eta pirang-pirang perkara mukhawwifatun anu pikasieun wa mubzi'atun tegesna anu pikasieun yaumal kiamati dina poenan kiamah wal hisabu sareng kadua hisab asyadidu anu banget anu dahsyat wa wa sareng ari itu hisabu sadid hisabul munakisoti eta hisaban anu mantak ngamusuh atawa ngarugikeun ka urang wal hasratu sareng katilu rasa hanyakal atau wilatu anu panjang ail huznu tegesna sedih al madidu anu panjang bisabab ta'abi kusabab rasa capek asadidi anu banget wal maqalatur rabi'ata asrota wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam kakirangan kalepatan hapunten anu kasun hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.